Kenalan, awe. Wow, asli Rana Guris. Tang telepon lah. Oke. Cing. Tang telepon lah, namun aktif lah. Orang ajak ketemuan. Itu, antur kita tapi oke, siap. Orang telepon tah nomornya ya. Ya. Aktif aja. Ayo aja. Cepat biji lagi. Anjir. Manggil euy. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Naon? Nuju naon, Neng? Dulu muana. Halo. Naon? Neng. Ya, tiasa ketemuan tuh. Iya. Di mana, Neng? Ketemuan angki, Neng? Bade di mana? Semua telang semua. Di pos we atuh. Oh iya, laju kadi WA mana? Ya, atuh ari kitu mah. Ya, nganak dodol. Yang manfaatnya orang bersih bapak. Oh iya, siap. Gampil ada wae. OTW. Jadi atunya, ada OTW-nya. Ya. Assalamualaikum. Nah, kemah itu mana mah cicing we Siapa itu udud? gampang udud mah aya ieu aya bukan aya lah ayo lah. Kumaha mun ajak si Boden teleponnya Ya mau udud. nya urang olor eta mah boloho ieu. Oh. Oi. Bod. Gimana, Bod? Di mah, Urang rek ngapel ya. nya, Heeh, ka imah Rana nulis euy. Di mana eta? Oh, di imah. Siap. Urang sabar ka imah atuh nya. oke siap. Oke, siap. Yuk. Yuk, masih Boden lah yuk. Yuk, orang tiluan ya. Tadi kira orang di telepon nih. Bang mah mun tiluan mah geunaheun. Si Boden mah bisa diakalan, eta mah bager. Mana mah? Heeh. Won. Euy. Anjir. Ya, orang boga Rana, geus teleponan eta Jang. Apaleun. Oh ya, Geulis. halusnya, Halus orang ajak ketemuan ayeuna. ayo, Hah? ayo. Orang teleponan di belah mana na ya. Tadi kurang telepon. tadi kurang ajakan di pos. Kan di pos bisa ngebabatur. Sok rame wae di bawah. Heuh nya. Mending ajakan di mana wae nya. Di warung tutup we lah ame teh jajanan. Ya, warung tutup. Dari pembala bisa disebut mah. Oh, bobala siga cai misna wae bobala. Bobala cemisna 2.500 hiji. Mahal anjir. Mending geus we mah. Urang ajak warung ieu warung tutup. Kayak pura-purana bisa ngajajanan teh dan nutup warungna. Eta. Ya. Ya atuh. Kieu oge senior atuh anjir. Geus kitu mah orang telepon lah Cing. Orang telepon lah arang ajakan di pos di ditu di warung tutup. Eta. Orang telepon tah. Telepon. Terima aktif. Karena aktif enak ya. Emang rada lemot sih. Ada ngasih dan gitu. Daripada tadi di dana di pos. Aktif. Halo. Neng. Ketemuan teh orang di warung ya tuh metiasa jajan. Kok nama podina? Irungna teh mancung sakit Pinocchio. Mantap. Nya terus atuh orang di warung we nya di pos udah seur ulang kali isin. Halo, iya, laju. Nya terus atuh OTW nya ning atasan di warungnya.
Nanti atuh OTW ngage ini ngage sweater. Mun mangga atuh nuhun ya Neng. Sok rada keras urang mah. Neng ya. Ayo ini. Heeh. Tah, ini orang ketemuan teh. Dia we nya. Bahaya pan alasan ame teh ngajajanan. Ih, teknik kita. Teu. Teknik pelana. Itu. Kemudian Neng. Alah. Ini warung Nadine tuh. Mohon Neng kawangian. Terus ayeuna bade ka mana? Kumaha tuh da. Gimana tuh bingung. Tapi ada tos wengi da. Sing Neng bade euih mah. Euih we engkeun ditelepon deui. Nya pengen bade uih heula we nya bade Mohon. wartos ke Bapak. Mohon yang penting mah tas ieu we abi teh tas ninggal gitu. Nya. Yang gini ini geulih. Aduh, orang nggak bisa saya mah, benar. Aduh, saya pikir dia mah, pokoknya, katanya kita nggak, mangga kah, itu mah produk. Nah itu, non, non maksudnya cocok. Sok mah tuh, mau kopi non. Ya, itu boleh. Lu bener ya, wah siapa ngalempet curi anjir. Tebal alik ieu mah tengah dukung ieu mah urangna rumah sakeun urang mah. Heeh, rumah sakeun urang mah geuneuk. Itu mah bodas. Kembali lah hitung-hitung urang kopi. Atuh heueuh, kopina, gulana. Karena kopi ge moal amis mun eueuh gula. Eta. Geus lah, ayeuna mah urang nongkrong di ditu lah. Keur bahagia ya. Orang wudud. Ayo. Pak, Kenapa nih? neng teh gaduh kenalan. Saya mau bade amun ka dieu ya. Saya ke Bapak. Ulah lah. Oh bapak ngomong wae. Terus tunggu kakak laki, dan mana dijodohkeun ku bapak saya baturan kok ieu budak bapak. Mang ngomong dijodohkeun da. Ulah si kagugu sabaraha. Nganggep neng rek indit Ka atuh mana deui sepenting ya teh. Ulin ka babaturan neng. Sare itu sepenting. Wae neng ulin. Sare. Ye, tempat gongnya awe. Sepenting ya teh. Bae ah. kemana maneh? Kawan awe. Halo A, Halo. di mana? Iya nuju di bumi ujang, Neng. Iya neng bade kadinya, bade aya pi obrolan. Oh, happy obrolan. Besok atuh mangga diantos di dia. Oh nya, ayeuna kadinya nya A. Besok tong lami-lami nya. Suami. Nya, Oke, siap. Sok diantos mangga. ayo. A, Neng. Sok ada Neng, ada Neng, di dia, Neng. Anjing, mesti mati wasit. Neng. Aduh. Alah. Kumaha, Neng? Naon, Neng? iya aku si bapak teh pengen kabumi amun sehat teh. Nah, hanya Duh A, yang lihat Neng dari ama da dari cinta mah penuh pengorbanan lah. nya wios A sama langsung AA. Neng terus nyerios ka AA. Ngan bapak neng mah galak A sok nak maman daging bayawa. Iya, saya tuh Neng. Yang penting ulang ada arti kotor.
Jam 10 leuwih budak cenah balik ka mana budak teh? Astagfirullahaladzim, ya beberapa kali bergong jadi bersusulan budak teh. Aduh, udah ampun sepenting kieu ge udah teh. Bergong, udah hijieun oge ieu mah. Susulan ka mana ieu neanganna? Tuh, aya barudak ya, urang tanyakeun. Jang, Oi. ai maneh ningali adi maneh henteu? Kok itu? Maneh maling caram boga adi awewe teh sepenting oge. Oh, si Caram tadi gini ngomong kat wae. Terus jangan Bapak eta ente baturan ayo. Oh, susul ayo. Susul. Nanya Jang, adi maneh ulina. Pak, itu si itu tuh si Neng teh, Pak. Oh, jeung saha itu lagi Ini mah laki, Pak, euy. Sudah gong Jang, adi maneh mah tuh. Laki wae, Pak. Oh, udah teh. Oh, di warah, Pak. Warah we lah. Oh. Ya. Ayo daripada iya jadi tanggung-tanggung. Iya, ya. Nanya. Neng, adi maneh geus seperti Nah, geus silakan. maneh mah. Bapak tadi naon? Silakan, Pak. Nah, kita balik, Pak. Mah bergong, Ah, orang mau gua enggak tahu ya. Kenaon, eh. Ari biasa kok naon atuh? Bapakna jeung lanceukna. Pokokna mah urang masih kena penasaran. Lain mah urang ka imahna anteur. Urang bawa kabur. Wah, Oh, tuh ya. Hah? Ayo. Ayo. Aduh. Baik. Meledok. Ekor atuh, meledok. Saha itu deh. Woi, saya tahu, woi. Aneh sih teh. Asyik. Adik mah apa nyamperkeun ayo aneh. Saha maneh? Teka saha? Mana malingnya? Bawa sih maling sih, ka dia sih. Eta ieu naon ieu? Naon sih modal dina sungut naon? Sia, modal sih mah ieu sungut. Astagfirullahaladzim. Ayo sih ka dia, sih malingnya. Lain. Tunggu, tadi